seperti air mengalir halus lembut, tetapi dina situasi tertentu cai teu tiasa dianggap sepele. Ketika air bandang melewati sesuatu yang dilewatinya tanpa pandang bulu, jalan, jembatan, tiang listrik, rumah tempat tinggal, bangunan apapun, ketika air naik dengan gelombang yang sangat besar, penuh marah, penuh murka, bisa meluluh lantahkan sesuatu apapun. Itulah air. Jadi lamun disebat saur batur air itu lembut, memang iya air itu lembut, tapi di mana dan kapan air itu lembut? Lembut sote cai mah bersahabat lamun caina saeutik. Da tsunami mah teu tiasa dibantah. 12 tahun nu kalangkung Pangandaran Ciamis Selatan sateu acan Pangandaran mandiri menjadi kabupaten tersendiri sampai ke ujung Cikalong Tasikmalaya Selatan. Terjadi di bulan Ramadan tanggal 12 simkuring masih emut, tsunami besar-besaran sehingga korban jiwa di Pangandaran sampai ke perbatasan Tasikmalaya Selatan hampir mencapai 4.000 nyawa manusia hilang. Padahal tsunami nu melanda Ciamis Selatan dari mulai Pangandaran, Cikamulan, Parigi sampai ke Kerta, Karangtawulan sampai ke Cikalong, itu terjadi hanya beberapa menit, terjadi hanya beberapa detik. Tsunami teh untuk setengah jam, hanya hitungan menit, tapi mampu air nu disebat lembut halus meluluh lantakkan keadaan Ciamis Selatan dan sebagian Tasikmalaya Selatan. Bahkan nyawa manusia yang hilang sempat tidak ditemukan, ada puluhan jiwa manusia. Didata oleh pemerintah, data anu real, nyawa yang hilang hanya dengan hitungan menit. Tsunami terjadi waktu itu bulan Ramadan, hampir 4.000 nyawa manusia hilang. Namanya manusia sadar bahwa air itu tidak dikatakan lembut. Memang air lembut, tetapi dalam waktu tertentu dengan jumlah tertentu. Ketika air bergerak, air berjalan melawan segala kemaksiatan dan kemunkaran, ente aya kekuatan di dunia manapun anu mampu melawan dahsyatnya kekuatan air. Termasuk terjadi banjir bandang, tsunami yang melanda Aceh dan Nangro Aceh Darussalam. Hanya Masjid Baitur Rahman yang tidak kena sentuhan air itu jumlahnya 12.000, hampir mencapai angka 13.000 nyawa muslim manusia di Aceh melayang. Itu juga karena terjadinya banjir bandang. Kusim kuring dianggap nu seperti air itu di Tasikmalaya almarhum Kiai Haji Amang Baden. Bukti ketika menghadapi manusia-manusia yang melakukan pelecehan terhadap agama, almarhumah tara ningali pangkatna, tara ningali jabatanana, tara ningali kedudukanana, tara ningali lahir dari keluarga saha. Lamun tos agama yang dihina, agama yang dinista, Al-Quran yang dicaci maki, ulama yang dikriminalisasi. Amang Baden bukan Amang Baden yang sering tampil di depan umum di mimbar, tetapi berubah 180% menjadi mujahid yang siap mati gugur di medan perang. Itulah musim kuring terang sosok almarhum.
jeung simkuring sering dahar sakokoh sainum. Tos biasa lamun aya acara di mana wae sangu sapiring jeung abdi dahar teh tara misah. Amang masuk ngahaja daharna hayang jeung abuy. Nu tadi ku amang didongengkeun teh dipasihan julukan amang baden mah dipanggilna teh Syekh, almarhum ti Sulalatul Huda dipanggilna Api, abdi harita di ku salapan beno teh dipasihan gelarna Abuya. Matak amang dugi ka wafat tara nyebut ngaran abdi, kecuali lamun manggil pasti mun dipanyangkeun Abuya, lamun ponokna Abuy, sehari-hari nama lamun manggil na telepon Buy. Pernah aya bedah masalah kapungkur sateacan berdiri pangaosan di Sulalatul Huda, ieu laporan ka putra mantu. Tadina pangaosan teh aslina grup salapan beno, ngobrol dipelopori ku almarhum Kang Haji Abdul Hamid. Gos, Jang Haji Didi, Jang Haji Amang, Ka Abdi, Jang Haji Miftah, urang ngarariung, urang ngaos, ulah demam ting mimbar, urang teh lain maju ka budak tapi maju ka kolot. Yuk urang ngaderes, ayeuna mah urang belajar ningkatkeun sikap istiqomah, sabab urang teh tos dihitung ku warga masyarakat lamun teu mampu memberikan contoh yang terbaik, terutama di bidang akhlak, di bidang amal ibadah, bilih terlena hidupna. Urang ngaji salapan urang we, ngaos salapan urang sateacan berdiri pengajian malam Senin. Tadina pangaosan teh malam Ahad, terus dipindahkan karena malam Jumaah. Alhamdulillah bertambah tadi nama peserta nu grup beno wungkul salapan kadienakeun aya nu ngiring jadi 20 orang, nambah deui jadi 25 orang, nambah sampai 30, nambah sampai 50, mustamina nambahan sanes kieu wungkul sampai 100 sampai 200. Neme weh digeserkeun di Sulalatul Huda, ngaos teh dikamadrosahkeun, disepakati ku sadayana. Kusabab ieu ngaji teh dipelopori na ku salapan beno, urang gedekeun we Sulalatul Huda sarerea sebisa mungkin, khususna nu salapan urang tiap malam Senin da jumlahna tos ngaratus hari tama pesertana. Sebisa mungkin ulah aya anu menerima jadwal undangan di luar. 9 beno wajib hadir di Sulalatul Huda, urang mecahkeun masalah bersama. Bisi aya persoalan ilmu anu dibutuhkeun ku masyarakat tidak terjawab, bade di bidang nahwu sorof, di bidang ilmu tauhid, bidang ilmu fiqih, bidang ilmu tasawuf, bahkan bidang ilmu bayan, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu mantik, ilmu astronomi, ilmu segala ilmu yang dibutuhkan masyarakat. Mari komitmen kita pecahkan bersama. Jadikan pesantren Sulalatul Huda Tasikmalaya sebagai sentral tempat untuk berkumpul para ulama, para kiai di tempat itu. Maka berjalanlah pengajian. Karena sejalan dengan situasi dan kondisi, simkuring ari sareng almarhum ti Paseh mah da di Manonjaya na saangkatan. Lebat ka Miftahul Huda tahun 70, keluar ti Miftahul Huda tahun 83, mung tahun 83 paburencai ari almarhum amang baden mah rutin sok ngaos malam Kemis ka Uwa Ajengan, mun teu kabujeng wengina baheula amang teh sok disaur ku Uwa Ajengan dina pengajian ba'da subuh. Margi almarhum Uwa Ajengan kantos ngaos berguru ka eyangna. Uwa Ajengan Manonjaya teh ngahormat pisan mi guru ka mama Kyai Haji Abdullah
yang tidak lain adalah aki tegesna almarhum Kiai Haji Amang Baden. Ku ajengan sok disaur. Lamun malam Kemis hadir, kadang pagina Amang mah bolos. Ngan lamun wengina Amang teu hadir ka Miftaul Huda malam Kemis, subuhna Amang sok ngaos tiba da salat subuh dugi ka jam 7 pagi. Makana sanaos Amang Baden henteu pernah mondok lami mukim di Miftaul Huda Manonjaya, tapi uwa ajengan sangat mengakui eksistensi almarhum, sangat menghormati cucu daripada guru almarhum uwa ajengan ti Manonjaya. Uwa ajengan sangat hormat. Uwa mah ningali putra guru, incu guru masing nuju ngaos sila, katingali we aya incu guru atawa putra guru mun nuju ngawulang nu abdi terang di Manonjaya zaman santri tikawit 150 urang di Miftaul Huda dugi ka aya santri 500 suseurna santri tikawitan tahun 70 genep di Miftaul Huda teh. Tahun 70 santri masih kirang ti 100 urang di Miftaul Huda. Genep tahun abdi ngaji di Miftaul Huda make cempor teu acan aya penerangan, can aya listrik masuk pesantren, paling banter nganggo lampu patromak, ngaos rutin ti magrib ba'da isya ngaos subuh ge masing-masing nyieun cempor sewang-sewangan. Jadi abdi mah mun cek batur disebut kiai produk ngaji nu pake penerangan make cempor. Umur abdi ayeuna memasuki 68 tahun. Jadi paeh ge abdi mah geus pantes. Sabab standar umur umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina beberapa tafsir termasuk dina tafsir Munir atau nabi tafsir Mirahul Labid karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi At-Tanaro, anjeunna memberikan tafsir tentang ayat wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umur saur Syekh Muhammad Nawawi ay khamsa wa sittina sanatan. Umur standar umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-rata paling banter 65 tahun. Jadi lamun lebih 35 tahun itu anggap bonus. Bisa jadi mautna sebelum 65 tahun, bisa jadi maut umat Kangjeng Nabi di usia 65 tahun. Upami aya nu wafat lebih di 65 tahun, itu anggap umur bonus, berkah baca Quran, berkah hormat ka guru, berkah hormat ka ibu rama, berkah salat berjamaah awal waktu, berkah ngurus anak yatim, berkah silaturahmi. Salah sahijina Allah memberikan panjang umur di atas rata-rata. Panjang umur menurut catatan umur nu aya di Lauhil Mahfuz. Secara umum manusia menilai almarhum Amang Baden itu sebagai kiai humoris. Tetapi mereka tidak tahu humoris itu almarhum di mana dan kapan. Henteu sadaya tempat ceramah dibumbui dengan intermezzo, dengan humor. Henteu. Dalam kondisi tertentu Amang sering berubah 180 derajat menjadi seorang orator, menjadi seorang mujahid, menjadi seorang pejuang yang bukan hanya mewakafkan ilmu, tetapi almarhum yang saya tahu persis siap mati untuk kebenaran. Beliau almarhum siap mati untuk keadilan, siap mati ketika berhadapan dengan persoalan serius nu dianggap melecehkan agama, melecehkan Islam. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah, makana haul almarhum satahun ayana tahun perdana, hendaknya direnungi
Wabil khusus ku para santrina, ku keluargana, ku sahabat-sahabatna. Simkuring menganggap wengi ieu tempat ieu di tempat ieu lain waktu heureuy. Wengi ieu di tempat ieu ayeuna lain waktu ulen. Tapi tempat ieu wengi ieu ayeuna khusus dalam cara almarhum belum tentu tergantikan dengan 10-100 kiai-kiai yang lain ada di Tasikmalaya. Almarhum istiqomah, almarhum tidak pernah mau diiming-imingi dengan uang. Ketika berhadapan dengan persoalan yang agama, masalah akidah, masalah tauhid, keyakinan, masalah keimanan, mohon maaf, simkuring almarhum tipaseh almarhum Kiai Haji Amang Baden pernah ditawari sejumlah uang untuk damai yang dilakukan oleh para pendeta zaman dulu. Ini zaman dulu simkuring ini nghodangkeun mau hees. Pernah terjadi gejolak di Tasik, ada gesekan yang sudah dianggap melampaui batas, yang pelakunya adalah salah satu oknum pendeta yang ingat namanya tetapi saya tidak mau menyebut namanya. Di satu waktu saya didatangi oleh seorang delegasi yang diperintahkan oleh salah satu pendeta yang dengan sengaja melakukan pelecehan tentang agama khususnya di Tasikmalaya, karena saat itu melihat Amang Baden almarhum berpikir mang pung ayat celah lamun ieu jelema berlaku melecehkan agama, melampaui batas, melecehkan Islam, menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran. Bere waktu 10 poe lamun kekeh oknum pendeta tidak pernah minta maaf kepada halayak ramai khususnya kepada kiai, minimal minta maaf ka Gubernur Salapan. Cek simkuring perlu kiai kagok nyang hareup Salapan Bodog kudu ngayakeun statement, ngayakeun tindakan. Urang diwarah selesaikan dengan cara adat. Maka datanglah seorang delegasi memberikan tawaran uang yang sangat menggiurkan. Simkuring rek dibere duit gede. Almarhum Amang Baden komo leuwih gede dan ningali umur. Kiai Haji Didi sami ditawaran uang. Abdi nu pangheulana ngomong, ulah dianggap iman dan keyakinan saya bisa dibayar dengan uang segitu. Cek abdi boro-boro duit puluhan juta, ratusan juta, sanajan lebih dari angka miliar. Saya tidak mau damai persoalan ini kecuali Anda meminta maaf kepada tokoh-tokoh ulama di Tasikmalaya. Ingat Sur Abdi, Tasikmalaya adalah barometer. Lamun bangsa Indonesia ingin goyang, lihat apa yang terjadi. Lamun di Tasikmalaya kehidupan beragama diusik, nu dianggap persoalan masalah syara, masalah keyakinan, masalah agama, saya dan kawan-kawan siap untuk gugur dan mati sebagai syuhada ketika berhadapan dengan persoalan yang sangat serius. Alhamdulillah berkat kerja bareng dengan aparat pemerintah juga akhirnya bisa diselesaikan. Bukan berarti persoalan diselesaikan dengan materi, bukan berarti bisa diselesaikan persoalan pelecehan agama dengan uang, bukan berarti bisa diselesaikan dengan uang yang tidak seberapa. Justru penyelesaian masalah tidak ada materi, tidak ada uang waktu sarita, murni penyelesaian karena istikharah bersama,
musyawarah bersama, dan mereka pun yang melakukan kejahatan, penyelewengan, penghinaan, penistaan agama, buru-buru minta maaf. Dan sampai salah satu oknum pendeta di Tasik saat itu menangis. Ini kejadian sudah kurang lebih 27 tahun yang lalu. Jadi hadirin rahimakumullah, wafat kiai, wafat ulama, wafat pimpinan pesantren, sebetulnya itu bukan musibah kecil. Satu ulama wafat, satu kiai meninggal, satu mujahid wafat, satu pejuang agama wafat, belum tentu bisa digantikan dengan 10, 20 sampai 100 kiai yang apalagi kategorinya yang tidak istiqomah di jalan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri santriwati, simkuring optimis da kapungkur teh di antara grup bendo nu can gaduh lembaga teh mung amang wungkul di dieu. Dina waktu anu sangat serius, sok sering ngobrol di antara grup bendo anu paling sering memberikan motivasi, segera bikin lembaga, segera bikin pesantren, apapun namanya, bade sakola, bade pesantren. Simkuring rumasa sok rasa kaleulewihi. Abdi sok ngobrol kieu, Mang, urang teh umur teh geus lewat di 50 tahun. Lamun standar umur ayeuna 65 tahun, berarti urang ayeuna punya kesempatan kurang ti 15 tahun. Abdi mah geus aya lembaga. Di Paseh geus jelas aya lembaga peninggalan almarhum ti Mama Ajengan Kosasih Ramana Api. Tapi amang di dieu baheula mah tahun 1800 hiji aya akang sebagai saksi hidup keluarga almarhum di dia, bahwa di tempat ieu teh berdiri lembaga pendidikan di tahun 1800 hiji, 45 tahun sebelum Indonesia merdeka. Berdiri sebuah madrasah, nami madrasahna Matbaul Falah. Berdiri oge sebuah pesantren, ngan pesantren nama teu nganggo bahasa Arab tu akang nu paos mah Lebak Sarinya Kang. Pesantren ngaranna Lebak Sari, madrasah nama ngaranna Matbaul Falah. Pendiri nama almarhum merekrut beberapa murid-muridna, termasuk almarhum wa ajengan sok sanaos wa telami berguru nakamama. Tapi nu jelas tahun 1800 hiji bangsa Indonesia jauh satu acan merdeka. Kolonial penjajah Belanda saat itu luar biasa mencari ulama, mencari kiai. Sebab di mata Belanda penjajah, kiai ajengan guru ngaji dianggap isu sentral. Jadi manusia anu paling dimusuhi ku Belanda baheula, nomor satu nu paling dibenci ku Belanda adalah kiai ajengan ulama guru ngaji. Belanda ka kiai baheula nyebutna Raja Bedung. Listrik can aya, pengeras suara toa ge teu acan aya. Minangka alat pemberitahuan datang na waktu sholat, mengajak pengajian, ngajak masyarakat bergotong royong, saling bahu membahu. Lamun aya kebakaran atau napi aya kematian, baheula pasti alat utamana pake kohko. Aya aturanana, kentonganana kudu dipukul sabara kali. Lamun kebakaran kudu nakul kohkol lagu nakumaha sabara kali nakolna. Lamun ngajak ngaji nakol kohkolna kudu kumaha. Lamun aya nu maot eta mah kohkolna dititirkeun tadi panjangkeun atuh. Tong 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 tong
mun aya kebakaran dan kematian masyarakat geus apal kumaha ayeuna lagu nakolkolna. Tapi lamun nakolkol jeung bedugna geus pasti eta mah ngajak salat berjamaah, ngajak ngaji, menggali mutiara Islam, belajar disiplin ilmu. Sedangkan penjajah Belanda sangat mengecam dan sangat benci terhadap ajaran Islam. Dan Belanda pun tahu persis masyarakat Indonesia secara umum mual berani melawan kekuatan kolonial penjajah Belanda, kecuali rakyat Indonesia anu siap bangkit berjuang melawan kolonial penjajah saat itu. Dipastikan masyarakat rakyat anu geus pernah belajar mendalami ajaran agama Islam, pernah mendalami Al-Quran tentang ayat-ayat perang, ayat jihad, kumaha Islam ngajarkeun menghadapi musuh di medan tempur, kumaha Al-Quran mengajarkan hirup bareng-bareng ketika berbeda agama tetapi tanpa kekerasan, tanpa peperangan, kumaha warga masyarakat cara bergaul walaupun dengan beda agama. Di dalam Al-Quran dari A sampai Z-nya komplit, termasuk bangkitnya semangat juang. Belanda bisa menyimpulkan lamun rakyat Indonesia melawan ke Belanda, pasti di belakangnya ayat doktrin Al-Quran, doktrin ayat-ayat jihad, doktrin ayat-ayat perang. Mual mungkin nunga doktrina kecuali jelema anu sangat mengerti Al-Quran. Siapa yang sangat mengerti Al-Quran? Ulama kiai. Maka musuh utama Belanda baheula adalah ulama dan kiai. Bisa dibayangkan Mama almarhum Mama Abdullah 45 tahun sebelum bangsa Indonesia merdeka, anjeunna pasang badan dengan menebar ilmu pengetahuan, menyebarkan ajaran Islam, mendidik masyarakat, menghilangkan kebodohan, belajar Al-Quran dari mulai cara membaca, menulis sampai memahami Al-Quranul Karim. Padahal tahu persis Mama saat itu resiko sebagai ulama, kiai, guru ngaji luar biasa. Ulama, kiai, ustadz nu kersa ngawuruk ngaji sebelum merdeka, khusus orang-orang yang siap mati di tali gantungan. Manusia-manusia anu ngajarkeun agama saat itu, manusia-manusia anu bermental baja, pemberani, siap gugur, dibunuh atau terbunuh oleh kolonial penjajah saat itu. Namun seiring dengan perjalanan waktu, gugur pupus Mama kadienakeun teu aya penerus, termasuk amang incu nama si budak keneh, sehingga tersendat. Pernah pesantren di dieu narikolot, aya masa putus, Mama wafat, pala putra keluargana seueur anu memilih menjadi pegawai negeri, sehingga teu aya anu menggeluti ilmu agama. Maka putuslah pondok pesantren di Lebak Sari ieu Cikareo yang sekarang menjadi pesantren Matbaul Falah. Begitu amang baden dewasa, terus belajar dengan ketekunan, belajar ilmu, dan amang baden itu orang cerdas. Semua sekolah ditempuh, termasuk kuliah di salah satu perguruan tinggi, walaupun tidak sampai di wisuda. Yang jelas amang itu mahasiswa, tetapi tidak sampai di wisuda. Nu terang sim kuring nembe gaduh putra hiji, nembe gaduh putra dua, amang baheula kutu buku, tukang baca. Mung saatos terbentuk grup Bendo 9, abdi nu sok sering memberikan motivasi. Mah ari ajengan ukur pidato na mimbar wungkul mah, mun tukang dagang mah disebut nate gowengan. Tukang gowengan makan dina nyiru,
dina tolomong lamun ibu-ibu mah ditumpangan we sair carang diiderkeun mapai kampung belanja ti pasar tara balik heula ka imah can beak mah can waka balik ka imah kadang lohor geus seep kadang asar geus seep eta ngaranna ajengan gowengan beda jeung pedagang nu bodalna gede. Nu modalna gede mah minimal ngawarung maksimal nyieun toko sing komplit harita teu acan aya minimarket can aya Indomart can aya Alfamart teu acan aya mall sama sekali nyaah amang teh potensial memeh abdi naik mimbar ge amang mah geus naik mimbar cek abdi sesa umur ieu mending keneh fokus amang mah kana lembaga amang mah cececan boga alumni mun maot teh abdi mah boga alumni aya rebuna leuwih ti 1000 leuwih ti 2000 leuwih ti 3000 ayeuna mah komo boga alumni abdi langkung ti 4000 ari amang cente mun maot boga alumni sabaraha hiji dari di mimbar mah pidato mah kitu dinu hajatan rajaban muludan dinu nikahan sing aya 100.000 ge mustamina moal hubungan murid jeung guru tapi hubunganana mustami jeung nu ceramah moal aya nu ngaji ngabandungan kiai di mimbar tuluy ngaku guru moal masing ge nyebut guru abdi itu hanya semi lebih bohong moal boga alumni wati kudu nyieun lembaga abdi mah hayang amang memeh rerempo kudu geus nyieun lembaga keun we disebut terlambat oge daripada tidak sama sekali kajenteng disebut tertinggal terlambat nu penting ayeuna mulai ieu mah peda kacep hilmi we atuh cenah da di abuya mah barudak loba santri loba bantuan cenah atuh uwi pangilikan keun geura tempatna duit abdi teh ngenong sababaraha peuting di dieu mantuan ngawirid jeung amang nepi ka ti ceurik-ceurik ka nu maha suci teh di tempat ieu teh kudu aya lembaga kudu aya pesantren keun we teh mang teu kaalaman atawa nepi urang kaburu maot pan aya anak teu aya anak insyaallah aya incu engke teu incu ku buyut ulah putus asa tas buyut aya bawo ngan pepeujeuh ceng teh punten abdi mah lain ngalalangkunganan ka amang budak nu lalaki mah pasantrenkeun kudu sina ngaji syukur lamun bari kuliah sabab engke alamna ge bakal berbeda sok ulah kagok sina boga gelar sarjana minimal ceng teh hiji tapi kudu digenjot ngajina sok kumaha bae carana pokona boga budak minimal hiji budak lalaki wajib kudu diarahkeun ka pesantren serius bohong ini dugi ka pernah bapak ceurik tapi teu ngamek ka haji teh malah lamun ayeuna amang ku Allah dihirupkeun deui dibangkitkeun deui ti kuburan lamun ka haji teu doraka sanggup haji bersumpah demi Allah haji sanggup diskusi lamun amang penting ieu kalau diizinkan bangkit hadir di tengah-tengah kita ulah kabeh budak sekolah kapake kaki maot ogenan kupedah keluarga anak incu jadi loba amang 18 lamun teu belajar kudu dipasantrenkeun abdi mah pada jeung amang ngarasa jeung dulur pribadi geus teu aya sekat abdi jeung anjeunna tidak ada rahasia naon kebutuhan abdi terbuka da mesing anjeunna oge lamun aya kabutuhan non terbuka abdi mobilna sakur terakhir kakak haji ke bosen beli
mobil kijang yang super sab rontokna kabdikeun geus bemper geus nanaon. Jadi aya kedekatan jeung abdi mah seperti kitu. Silih anyuk silih hutangan abdi geus biasa. Ka haji aya keperluan pesantren tapi kekurangan dana. Bapak mah almarhum lamun ka haji ngobrol butuh duit sabaraha wae, amang mah cadu kudu bohong. Mun aya mun eueuh. Boy, ieu teh duit mah aya sakabutuh abuy teh. Ngan uing cenah butuh sarua. Yeuh we atuh urang duakeun. Taku abuy saparo, ku uing saparo supaya uing cenah ulah capek teuing neangan kurangna, abuy ge ulah capek teuing neangan kurangna. Nyeseglah sok da abdi butuhna jang anu keur kepentingan pesantren da anger mesing boga masyarakat ge ngaran pimpinan mah kudu siap berkorban lain ukur punya ide punya gagasan bagaimana cara memimpin tapi anger ujung-ujungna mah nu ngaran pimpinan lembaga pimpinan pesantren kudu siap berkorban jeung lamun pimpinan mah lamun geus berkorban tong berpikir sabaraha nu ku urang dikorbankeun sabaraha nilai materi nu kurang dikeluarkan tapi tingali seberapa besar manfaat hasil nu ku urang ekonomi dikeluarkan. Isuk pageto mun aya ku abdi dibayar kadang-kadang isuk pageto mah amang bagian nganyuk ka haji teh. Boy, lain pada abuy kamari tas nganyuk, uing aya kabutuh, aya henteu. Abdi sok terbuka, aya eueuh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini hanya sebagai cerita. Matak mun ka haji maot ieu mah jadi wasiat, mun ka haji panjang umur ieu mah manfaat. Da amang gaduh turunan ka haji ge boga anak loba. Lamun bapakna baheula sosobatan seperti dulur Petkuhinis, Cep Hilmi khususna hiji-hijina anak bungsu, anak bapak, anak almarhum. Anggap we anak Kang Haji teh dulur Hilmi Fituin. Da Kang Haji geus papatah ka anak lalaki jeung ka anak awewe, ulah asa jeung deungeun, ulah asa jeung babaturan ka anak almarhum ti Cikareo putra Amang Baden. Abdi amanat ka budak, anggap eta teh mun sahanapeun adi maneh, mun saluhureun anggap eta lanceuk maneh, lamun babarengan umurna anggap eta teh balad maneh, keur badami tempat keluh kesah tempat musyawarah. Tong aya sekat sabab bapak jeung almarhum teu pernah ngarasa jeung deungeun-deungeun tapi sobat anu geus terlalu kental sehingga insyaallah misi visi hidup teh insyaallah moal beda seiring sejalan senasib seperjuangan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sanajan katingalina almarhum siga tukang heureuy intermeso terus ku abdi dimotivasi pokona di sisa umur amang kudu boga lembaga ngan amang wungkul nu can boga pesantren teh batur maka BG salapan bener teh baroga lembaga amang rek jadi ajengan gowengan wae saumur-umur cenah abdi ya mang jadi mubalik macaramah mah satu saat mah aya eureunna kolot gering ripuh teu kaduga banyak pesaing. Mungkin generasi di belakang orang cara dakwahna, cara sagala-galana bakal lebih berbeda daripada orang. Kolot geus taweh woh ngomongna teu pararuguh. Aya waktuna cek abdi teh eureun, hiji waktu mah mubalik kudu gantung sarung. Tapi lamun urang boga lembaga nepi ka maot cek abdi nama urang bakal dikenang. Keukeuh eta amang syukur boy urang teu asa diteuing-teuinganan ku abuya. Di obrolan kitu teh dibere motivasi syukur dan nu sejen mah teu wanieun ka uing ngobrol kitu teh iwal abuya wungkul insyaallah dina sesa umur uring ek bismillah rek aya santri rek eueuh santri rek aya nu ngaji rek eueuh nu ngaji rek nyieun lembaga memeklan anak cenah uing paeh memeh aya santri pangbantuankeun we wirid jeung doana muga-muga satu saat ieu tempat jadi sentral ilmu pengetahuan cek abdi tinggal tawasul ka bapak almarhum, tawasul ka aki, tawasul ka uyut. Da ari aki turunan amang mah lain ulama sembarangan. Insyaallah almarhum termasuk waliyum min auliyaillah karena khawarikna sering terdengar, khawarikun lil adatna sering fakta sering muncul sanajan anjeunna parantos wafat.
Jadi cek abdi teu kudu leutik ka hate. Pokona boga anak boga incu kajen hiji lalaki. Jadi teu kudu sarerea anak jadi ajengan, tapi kudu aya nu naruskeun di tempat ieu lembaga sebagai perjuangan. Jadi aya nu mengikuti jejak-jejak amang ke ku anak ku incu dan seterusnya. Pas almarhum Kiai Haji Amang Baden menghembuskan napas terakhir, abdi harita medugi ka kota Mekah. Kirang langkung neme genep dinten 5 dinten abdi di Madinah. Neme hari pertama sampai ke Mekah, aya berita, aya informasi di keluarga, ti pun anak, ti sobat-sobat, ti sesama kiai masihan wartos ka abdi bisi teu acan aya bewara termasuk ti ketua MUI Kang Amang Baden wafat. Simkuring spontan ngumpulkeun sadaya jamaah di Mekah. Cek abdi dinten ieu di Indonesia di Tasik alam sedang menangis. Hari ini Purbaratu sedang menangis karena sosok seorang kiai yang harismatik, sosok seorang ulama pendakwah yang humoris, sehingga dengan watak humoris itulah bisa menyelesaikan segala persoalan. Tidak ada persoalan yang sulit, lamun disampaikan dengan cara humor, tidak terlalu serius, akhirnya semua persoalan bisa terpecahkan. Walaupun sewaktu-waktu kepribadian almarhum Kiai Haji Amang Baden Dakwan sering berubah menjelma, bukan seorang pendakwah yang humoris, tetapi sewaktu-waktu di saatnya berubah menjadi seorang mujahid, pejuang agama yang siap hidup dan siap mati di jalan Allah. Simkuring ngumpulkeun jamaah di Masjidil Haram tanpa terkecuali langsung membacakan kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian diikuti dengan doa tahlil tawasul, dibacakan Al-Quran anu didoakan mudah-mudahan misil sawabna sampai ke anjeuna. Dugi ka ayeuna abdi husnudzon dengan sekuat batin dan feeling perasaan nuku abdi dimiliki pamasihan Allah. Abdi hakul yakin almarhum ahlul jannah, almarhum ahli surga, almarhum mendapat tempat yang sangat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Nu terakhir, karena kiai bakal ceramah serius, terus terang simkuring dengan penuh perasaan haru, merasa bersalah, merasa berdosa. Ari hirup babarengan, berjuang babarengan, tapi ketika wafat, ketika dikuburkan, ketika menghadap Allah, simkuring secara pribadi henteu tiasa nyaksian di kedekatan, henteu tiasa mengantar jenazah almarhum, henteu tiasa ngiring ngibakan jasad almarhum, wabil khusus ka keluarga, ka dzurriyyahna, kepala putrana, ka Cep Hilmi khususna Kang Haji Hampura. Mudah-mudahan da genetika mah kuat, sapinter-pinterna santri bapak mual aya tetesan darah, sajago-jagona alumni murid bapak teu aya hubungan darah jeung bapak, tapi sabelet-belet nu ngaran anak teges mual bisa dibantah, masing dicek golongan darahna oge dina salira Cep Hilmi mah termasuk raka-raka hidup mengalir darah mamah jeung darah bapak, darah seorang alim, darah seorang mujahid, darahnya seorang murabbi, darahna ahlul ilmi, ahli ibadah. Saya yakin jauh sebelum Cep Hilmi lahir ke muka bumi, tetesan darah bapak lain ukur ngecelak
lain netes tapi ngagolontor dina awak Cep Hilmi mah penuh rojawe jeung husnudzon ka Allah, sing sering ditawasulan, sering dihadiahan, ulah ayah salat fardu nu teu diiringi dengan doa khusus untuk kedua orang tua. Minimal tiap mulih salat fardu baca doa nu pangponok-ponokna, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirkan sosok bapak seorang mujahid, hadirkan sosok bapak seorang murabbi, hadirkan sosok bapak seorang pejuang agama. Setiap ngadoakeun ka bapak seolah-olah bapak hadir di depan orang. Lamun Cep Hilmi bisa ngadoakeun kitu, komo nepi ka ngeclak cipanona jan satetes. Yakin da ilmu manu Allah, harisma manu Allah, harga diri manu Allah, kesolehan ti Allah, ku Allah bakal diwariskeun memeh ka batur ge pasti ka duriyahna, ka anakna heula, ka incuna heula. Ka haji berbesar hati sanaos bapa di saat Cep Hilmi masih butuh, di saat anak-anak masih priyogi, bimbingan, pepatah, petuah tinu jadi bapa almarhum ngahaja ku Allah di mautan di saat anak masih butuh. Sabab cahaya bulan cadu moal katingali cahayana satungtung panon poe teu surup. Ngadidik urang Allah teh supaya lebih dewasa tong boga yatimadiah jeung somdaniah, lain tatagenan ka inung ka bapa. Inung bapa mah sakadar contoh jang tuturkeuneun jejak-jejakna ku urang ikuti. Mun aya kekurangan anak kurang tambahan, naon anu geus berhasil hareupesil perjuangan bapa, wajib ku putrana dipertahankeun. Perjuangan bapa nu belum tercapai ku anak, pikirkeun cepat lambat harus tercapai supaya bapa almarhum tersenyum di alam barzahna, bapa tersenyum di alam kuburna. Cep Hilmi ngawuruk di lembaga ieu di Matlaul Falah sebagai persembahan yang terbaik untuk ayahanda almarhum. Insyaallah timimiti uyut aki bapa jeung saterusna kaluhurna ge turunan ulama bin ulama bin ulama bin ulama, keturunan orang soleh bin soleh bin soleh bin soleh bin soleh bin mujahid bin mujahid bin mujahid bin mujahid bin mujahid. Insyaallah seiring dengan waktu Cep Hilmi akan lebih besar, lebih dewasa, lebih sukses ketimbang Bapak almarhum nu hari ini telah kembali menghadap Sang Khalik Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan riung kumpul urang sadaya puncakna dina malam haul wengi ieu menjadi kebaikan kanggo urang sadayana, oke menjadi kado terbaik kanggo almarhum khususna wabil umumna kasadaya para ulama, para mujahid, para kiai yang telah mapat sebagai masyayikh, guru dan murabbi kita anu potona ngahajat terpampang berjajar di tempat ieu. Hadirin rahimakumullah, sim kuring teu paos kedah panjang lebar berbicara soal itu, mong katingali maunahna asar kesolehanana, asar keikhlasan amal ibadahna, aya asar taqarrub nu dilakukeun ku bapa. Hujan sadidinten sanes hujan leutik, geuning teu matak ngurangan, jamaah hadir komo lamun jeung situasina menunjang halodo, cacak bari hujan teraat-raat, mobil sepanjang jalan, ratusan mobil macet, jamaah sanes sakedik. Pak Kapolres bae, Pak Kapolres padahal tadi berangkatna sore jeung Kang Haji dimulai pagi tadi Kang Haji berangkat jam 3 dini hari, jam 3 Janari memenuhi undangan dan Satbrimob Jawa Barat karena dinten tadi jam 7:30 sampai menjelang Jumat diadakan acara tasyakur 80 tahun Brimob khususnya di Jawa Barat. Hadir seluruh Kapolresta dan para Kapolres, hadir semua
para tamu undangan termasuk ketua DPRD, gubernur tapi diwakili dengan wakil gubernur, semua tokoh-tokoh masyarakat, para jenderal-jenderal purnawirawan hadir, Kaleresan ti Tasikmalaya Kang Haji mewakili, sadaya kiai-kiai yang sedang sibuk. Pak Kapolres tadi mungkin berangkatnya kalau tidak 4:30, mungkin jam 4 berangkat di Makobrimob, langsung ka dieu ditambih ayeuna di ditu aya acara. Kalau bukan asar keikhlasan Bapak almarhum, lamun teu aya asar keilmuan, keikhlasan dalam menyebarkan ilmu agama di ayahanda almarhum, kecil kemungkinan warga masyarakat, kiai, ajengan aparat pemerintah mementingkan hadir di tempat ieu. Hadirna Pak Kapolres, hadirna Pak Kasat Intel, hadirna Pak Kasat Binmas, hadirna wakil wali kota, hadirna tokoh masyarakat, hadirna para ulama, para kiai, hadirna ketua majelis ulama, hadirna tokoh pemuda, tokoh organisasi. Ieu pasti karena aya magnetis khusus asar perjuangan Tuang Rama almarhum. Moga-moga kehebatan ieu kagungan Allah nu dipasikeun ka Tuang Rama, ka Aki, ka Uyut, ayeuna cep hilmi nu aya diwariskeun ka hidup kanu jadi putra putu incu buyutna. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.